nyuwun ka Gusti nu Maha Suci nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembakeun jalan laratan ketampian kesan Sampurasun. Amin. Alhamdulillah mah dara ramang sadayana. Alhamdulillah sehat awan pengajian teh kabeneran urang erek maju kana bulan Ramadan. Urang ngangkeutkeun latihan. Dina latihan ieu cing sok bagian-bagianana sararepeng sahana bagian teuing saha, bagian tong saha, bagian perungna saha, bagian badoblag saha gitu nya supaya leuwih matet itu lebih padat, lebih naik dina segala rupa. Sebabna ayeuna teh urang geus sabaraha bulan yang kita latihan. Ya, karena sasasi mah Ya, bermadai ku Covid-nya teh. ya jadi Enggak kita pokok ya bahwa teh aya ieu teh tah ada mawa ieu na tilup F. Webnya kan masker itu cuci tangan itu kan jadi anggo protokol Covid itu kan anggo aya wae nah kecuali panginten anu teu make nu kieu mah tukang terompetnya sineng sababna mah tiasa keluar nah kan sakitu yo acara repeng-repeng urang latihan barangna bagian nah gitu sok bagianana bagian ketua Surya Buana sok saha berkurang karena latihan eta mah rada pernah nya tamu ya gitu. Nyatu jangan kalabat. Ajak bukan kalabat. Waalaikumsalam. Aduh wilujeng sumping. Wilujeng sumping. Om. Ya, wilujeng sumping. Tujuh latihan itu. Semua. Urusan kebukarannya. Aduh nih rame kalau kita luarin. Acara naon nih teh? Latihan balasan. Menuju latihan supados biasa budaya Sunda. Kayak gitu nu kadosan. Kumargi alhamdulillah simpuri ge di pasian waktu sareng tempat ya di Geraha gitu kan, Geraha Persada alhamdulillah. Kekerasan dia menuju Malabung enggak dia. Semua. Kuping itu suara tarong.
Alhamdulillah dengan idenya. Alhamdulillah semua nih. Itu namanya grup naon? Surya Buana. Tapi dia nu nyepengna. Semua. Pakai bikin paling jejat Akan ketuana. Surya Buana. Surya Buana. Itu pilihnya di mana Surya Buana? Kami tinggi di kombinasi Surya Buana, Larasan, tadi kampung Pak Timur. Mau pasti ke Pol berarti yang saya. Kami perjalanan tinu lingkungan seni itu di Surya Buana sampai sebatas dididikan di tahun 2020. Agustus pengintannya. Ini perjalanan Tang Surya di Paguyuban Surya Buana panginten di tahun 88 kalau saat kuring panginten di Paguyuban Surya Buana anu di sekolah berbahaya masih karasan ieu panginten Di Paguyuban teh. mohon Jangan Surya Buana teh di bawah dididik kreatif bina seni gitu kebahagiaan masyarakat oke dan simpul pakai kita tuh ada kita tempat mana kanggo nantikan seni budaya karasan di mesin kuring ayam orang kali anu oh iya pinternya. mohon iya kita orang kali teh kali taman Tapi numpang anomna sabar tahun ya? Pak anu teh seberapa tahun 15 tahun paling 15 tahun. Numpang sepuhna sabaraha? Pang sepuluh nama, seberapa tahun? Iya pas sepuluh apa? Luar biasa semangat mang hebat luar biasa. Ya gitu baitanya. Semua. Masih kuring mainkan ngaraos sareng ngajar sumping ka dieu nya. Panginten ieu mah nya urang selaku urang Sunda gitunya. Dimulai budaya Sunda teh mun teu urang teh kusana semua. Semua laras. Reus lah ningali kamu murang kali umur 15 tahun nya. Resep anu. Kudu teh seni teh non seni reak. Iya teh kombinasi sama Dina dinu kombinasi teh tekan area kumpul. Jadi kombinasi kan tina kuda rengguna terang rengat. Oh, kuda renggong lagi aya. Mohon jadi lebih di kombinasikan gitu. Bisa jalur gitu orang kali di perjalanan di mana Itu kalau itu mah berarti Surya Buana. Buana teh selain tinu berkiprahna tinu seni budaya oge tiasa ngempelkeun nyolikeun anak-anak muda anu memang kedahna mah hanya mah yang positif. eta anu tadina terarah tidak terarah diarahkeun di damel wadah gitu. Anu tadina saukur ngarojong ka ditu ngarojong ka dieu kami aya wadah nama anjeunna fokus gitu. nah enak ieu karena resanya enak teh kan Sukma Sajati teh terus naon namina yang hiji komunitas hiji kumpulan satu wadah anu biasa membawa seni ya paling tadi mamang sekan-sekan bermampir ka dieu nya jadi urang gabung sarengan sareng Sukma Sajati mudah-mudahan atuh hari ku ngagabung mah seni Sunda teh khususna reak udah renggong teh salamtu ageng memangnya itu sakantenan paginten emang kan bah Calo mangga ayo urang ngagabung sareng Sukma Sajati ka panganjengan seni budaya paginten teh upami teh rencana anu sanes aya urang ngajakan urang sasarengan ngahiji selebrakan hari biasa ngahiji mah urang kesan selama kesenian atau Surya Buana Iya kan. jalan pun sampai ke Ugi ka ayeuna lah. ayeuna Cing naon eta pengalaman. kesana Pesan-pesan mah yang suka duka mah aya. Pastilah. Pasti aya. Bagina di uji tempaten kesadayana kok atau nanti senang karena aya nu kontana, aya nu kona oge. Ora pisan mang komo namina seni reak nya nu kaping di identik teh sareng mabuk sareng padahal didinya teu sapertos kitu. Dinu seni reak mang aya seni anu memang seni luhur anu memang pada digali ku urang. Didinya memang aya sakralan sapertos kumaha. pernah dimulai gitu Kan ulah dipandang negatif wae. Bahwa seni reak teh memang biasa naon
ngebangkitkeun oge memunculkan bahwa seni-seni buku itu memang aya. Semangat. Kita mungkin kanggo terobosan salajengna kanggo Surya Buana pribadi saat tos covid ieu pengenna seperti apa, mau seperti apa, Hoyongna seperti naon nih tentang seni nu digeliti ku Akang teh. Nah, pangeran upaya untuk habis lah bahaya. Mau kumpulin. Kira tadi orang sebagai ideologi antara kreatif, sok identik sareng anu mabok. Justru itu simpuling teh aya misi oke. Kamu ngaruruskeun tina eta. Sasarengan orang amin. Janten sanes seni anu awon, tapi kadang-kadang pelaku seni anu awon. Kirang saya anu pelaku senina. Bener kata canak Sekali sagaya kan gitu. sadaya seni reak we awon padahal seni reak teh biasa ngajantenkeun ngumpulkeun hiji pemuda-pemuda anu biasana kadin awon jeung sae gitu. Bisa panjat. Anu kali anu tadi sebutkeun bedak kumaha cara aya kumaha nya teh hayang maruskeun bahwa seni itu teh tidak awon Pak, saya kamu ada mah karena positif itu barangkali anu tadina nya aya nu mabok, aya nu kitu diarahkeun ku ayeuna kasibukan dina seni ieu ngirangan tina ngirangan jadi udah sama sekali. Iya, anak muda ABG. Keren. Terus semangatnya. Itu masa-masa transisi masa-masa amanah gitu. segala rupi gampil ka pangaruh Laras. Biasa kacana arus gitu. di damalkeun hiji wadah teh nya keren oge Gitu. Ya eta mah gitu mah enak. belajar anu luar biasa. Ya luar biasa hebat biasa ngahijikeun murang kali nu tadina kirang sae ku ayana aya seni ieu seni Surya Buana yang khususna reak Sekuda Rembong akhirna biasa ngahiji yang tadina negatif sekarang ayeuna jadi positif sae. Intina mah kitu benten mang ayeuna Sukma Sajati tos aya, wadahna tos aya, pameuti Sangga Buana nu tos aya nya aya urang kolaborasi itu. Urang tanyeun budaya teh mana. Urang teh mongkeun pelaku seni budaya teh memang seueur dan memang harus diperhatikan semua. Bukan berarti nya ku urang-urangnya, tapi kan ku di tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat provinsi, nasional, oke, seni budaya nu urang dimulai memang kita diperhatikan. Kami ada tahu sagede dan tahu ina kapupur mah tina seni kuda lumping, seni reak dan tahu tok sepelekeun ku masyarakat teh. Boro-boro disebatkeun nanti di kuningan ku soca gitu kan. Sok ngapelieun gitu kan. Kumargi eta sok aya ka tempat kita juri-jarian gitu. Padahal sanes kitu. Sumun, pan dina seni teh kalau san aya senina. Aya senina. Gitu. Aya nu hubungannya. Sumun, aya awalna kalau san gitu. Kumaha ayeuna abdi nambihan kanggo kita payun saat gawas Covid. Nya panginten muga-muga mah seni budaya Sunda untuk nuhun. Anjur gitu sana ya. Kurang ditaekeunana. Taekeunana tak kalalasan urang teh ayeuna kesumpingan kusuk masa jatinya. Urang gabung we ka Sukma Sajati gitu. Ayo urang Di kabingahan. Sumun di kabingahan. Kanggo urang aja urang Sumun. Nah gitu bener mah sebut. Dan mah urang kan masih kene aya acara tangsan. Tapi sada acara abdi mah Bade angkat ka mana deui? biasa sih yang Sumun. cowi nguping heula tabuhanna sebagai Cing narasi. Hari-hari tadi mah ku kidung gitu kan. Ting karena ku kawin ayeuna wasit we. Wasit kemana? Eta pamunut teh pamunut. Manaon anu? Sumun. Pamunut we Pamunut di juragan. Mangbeuleuh. Dan berdoa. Oh,
Atur nuhun. Emang hebat pisan, hebat. Oh, Nah gitu pentennya. Cuma. Masalah bisa nuswaptas ke pandai. Atur nuhun ka kasumpinganana. Sampai-sampai. Eta kagan kami atur nuhun. Gitu. Itu penten bang. Oh, kuliah mana? Kuliah hati. Ras, pulang nilai latihan, pergi ke lingkungan kita kan. Sampai biar nanti kualitasnya bisa ya. Jadi ini hindari hal-hal yang memang selama ini masyarakat sebenarnya kira-kira buktikan bahwa setelah ini tuh memang tampilnya elegan, baik dan memang bisa tampilannya luar biasa. Disejajarkan dengan seni-seni lain. Semua. Itu tujuan kita. Gitu kan namanya. Mohon Pesan-pesan Nah, kamu anak muda begitu. Oh nya, pengen gitu tak? Pilihan bari dinu gitu. Saya kanggo panginten kanggo anak-anak muda budaya Sunawan, budaya Sunda gitu kan istilahnya. Hayu urang sami-sami jungjung seni budaya Sunda. Tong hilap dan tawisna bahwa orang Sunda teh kedah ngamumulai budayana. Upamina negara teh aya budayana makan hancur. Nah kitu karasan. Ayo urang sami-sami ka budayawan, ka pemuda-pemuda, pemudi-pemudi urang jungjung budaya sareng senina. Khususnya Sunda ya. Semua khususna Sunda dan juga Sunda. Itu sampurasun gitu mah. Itu. Tapi ngawan kau nih. Atas sawas-sawas alhamdulillah hatur nuhun. Itu pengen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.